Mang, ya orang minta saran. Ya orang isuk rek ngajang. Kalau nanti kalau awewe nagala, orang kumaha eta izin eta orang Karunyaan dia. ngomong nasieun urang ya. Awe laki. Lain karunyaan mah kan yang boga kolot galak aja. Teu beneran amat apes. Setiap aya urang ada ngasemun dugu ngomong kerung ke urang. Urang sieun. Eta orang hayang ngajak awewe teh. Oh, berarti Jalan-jalan. berarti tina penampilan dia nah. Penampilan urang mang gagah bae. Itu lain teu perlu gagah. Nu penting mah bersih. Mandi heula nya. Urang mandi mang. Atuh, nu penting mah bersih ya. Kahiji ya nya. Sorangan pakaianna bersih. Ulah bau. Sengit. Heeh. Ulah bepek. BP nanta. Beungeut pina jiseun. Emang urang aya beungeut pinain ya. Atuh bising gitu Pak. Beda kan mentang-mentang loba duit teh beda. Jelema teh boga duit teh pedang teh karunya teh beda beungeut loba duit mah. Kadang keur boga duit nu gede hulu teh pan karak boga duit 100.000 ge. Kadang ngajual kotok Bangkok geus gede gitu. Malam minggu. Pemuda itu gitu ya. Kayak nganjang kotok bapana dijual. Kuburek diadukeun isu kotok Bangkok. Main jual bae. Kayak nganjang teh. Jual 100.000 cepet nih. Kotok Bangkok aduan dia mah. Kita ulah cari ulah kitu maksudna. Itu nu kaije ya, soalnya kudu bersih. Ulah bau. Paras banget anu ieu. Someahnya someah. Naon sama. Someah. Lemas. Ilain someah mah ramah. 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 Bahasa Inggrisnya someah. Tuh ramah. Sopan. Urang sopan mang kumaha teu sopan salaman cium tangan urang kemana. Ulah asa nyium. Cium tangan rada ieu teh kumaha sih di hati teh non di hatean. Cium tangan. Ulah ngaledek cium tangan bade dileletak ka terus cabok. Kuayang di ieu na calon mitoha sampai ka diletak leungeunna. Urang setiap kali mana teh nya gitu. Atau dong kurang kumaha dong lewat ya. Sok abe brang-brengrong gitu. Doang anu panci dong sabetkeun Gusti. Oh, urang na kudu paham berarti eta teh boga rokok biasana. Kolot mah. Emang orang dong setiap kali mah cok bawaan sih urang. Pantesan ya mah. Ya, kayak mah ngandang mah ya. Tradisi ya, umum ya mah kabehan ge. Hop pernah ngandang. Pasti sok mau bae rokok mah. Mau bae kabukina rokok naon, pasti nama orang nanya-nanya meureunnya ka boga dia ya. Papana resepna rokok naon, aju mun kadahara naon. Gitu. Jadi bawaan. ada itu naon nya atuh ngartian ieu lagi oh cenah ieu. Ieu mah kabogoan yang bagus ieu. Seperti itu. Nanya ka kampung dia kadaharana naon. Terus lamun hayang ulin ya hayang diajak, dia hayang mau keluar kan? Hayang mau ulin kan? Hayang ulin. Supaya diizinan. Tapi orang teu wani ngomong lah hayang diizinan. Teu kudu ngomong. Teu kudu. Engke ge diasongkeun ieu, jeung neng. Itu. Ya muna. Bae tawang kumaha. Aceh. Ya. Ya. Kumaha tamang coba. Begitu datang dia kali mananya. Tok pasti. Kadang kala lamun anu kolotna rada ieu mah kolotna heula nu mukakeun panto. Lain sineng lain. Kan sok kitu. Kolotna heula. Kadang mah nya mun kolotna ngagawe mah kadang dia ulah nu beuki main catur be. Lah itu mah. Bising make dia gitu lain ieu nganjang ulin ngajak ulin ke Bogor dia kalah diajak main catur kita balik. Ya serang main catur we. Ulang kita mantu cuek bae ka urang teh tepuk itu. Mun diajak main catur alasan bae kumaha carana. Begitu ieu someah teh kita cek aing teh someah. Salaman sa ieuna bae ulah sampe ka diletakan biasa bae. Kumis cukur. Bersih. Bersih. Jadi lawan kadang mah kena kumis. Aku yang kumis tipis. Tipis kan manis. Anu kasep kitu mah. Salaman, cium tangan. Ya. Bari jeung diuk sakedeung bapana. Punten Pak gitu. Iya, beneran cenah ieu. Bade ameng Pak. Paling berenang dia baik teh diuk meureun dia. Sa galak-galak nage kolot pasti nama
boga ieu tah diuk yang paling kitu meureun moal kieu tah diuk tadi senang moal pasti nama dedak diuk arek dihareup arek di jero tah pokona tah diuk diuk da dia nurut we urangnya atuh kudu nurut nah tah diuk lompat we dia atuh tambah bewaeun dia tah diuk atuh diuk biasa ngobrol lah keluarkeun rokok panesep